rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjara kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanaraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-15 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji teh ulah ka mana-mana tetap manco di channel YouTube-na channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian ya aya dua dong channel YouTube teh kisah tanah Sunda sareng Dongeng Sunda Mang Ian hiji deui Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilapnya nu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapak bari nyikopai nyantai ditepas ngabaheuhai nyawangkeun datangana nu bohai cengos ay kamu Kang Imang. Oke di pada malanana di tempat konveksi bari ngajait bari ngobras motong ngancing nanya di tempat cukur di kantor di pabrik di pasar di perjalanan pokoknya mah kum ka dulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh nya ulah hilap di like di komen nya sareng di share linkna. Sareng kumargi simkuring mah ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gajinya saumpamina ieu mah ngaraos kahibur pedaran dongeng simkuring tah tiasa nyawer kana nomor dana tah di luhur di tah rekening di handap sabaraha we saiklasna 2000 we tang-tang wewes nya langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif ngageleger tah pala wargi sadayana manyus pokona mah supados tinyang kulong tingkana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian ke-15 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Sarmin geus taki-taki dina wangunan jurusna ari sukuna rada deku badis meong rek luncat serog Jamra maju ka hareupeun Sarmin panona rutret kawas neangan nolongkrang keur nyerang ka musuhna. Gajleng Sarmin ngarontok ka Jamra, dua leungeun rek ngaranggeum beheungna, puguh bae Jamra teh tangka ngagurubug, inyana rikat nyincet kabeh katuhu, tapi Sarmin lain budak kamari sore. Manehna geus bisa ngijir lamun musuhna teh bakal ngakiwar kabeh katuhu. Sarmin gentak ngejetkeun sukuna, awakna jadi malik nuturkeun ka Jamra. Hiuk Jumrot leungeun kenca Sarmin teh ngababuk tak-tak Jamra. Jamra ngagero awakna ngacarigjeug tapi kangaranan jawara pinunyul ti paguron di ujung kulon atuh geus tangtu teu babari rubuh ku teunggelan teu pira. Jamra gentak malikeun awakna bari langsung deku dina gerakan anu kacida gancangna. Jamra ngarengka suku Sarmin anu tacan panceg dina kuda-kudana brut awak Sarmin ngajurah roh tang kanang kuban ger atuh nu lalajo teh sarurak mangkin tarik bari sukuna teh nyeragana lemah hade kaya kieu mah euy cirining saimang ye ulah kawas tadi sagebrakan geus rungkat bari ku pantar bikang deui pokna saurang lalaki ngerasa sugema kana eta pintonan kuring mah moal ngabibisa nih Kang kalawan bikang mah sarua salah rek najong pujurna pajar calutak rek nonyok dadana atawa susuna disangka cunihin aing mah antukna mah baluung sorangan apanan temal baturna bari ngahehe seuri nyeta kitu ngalawan bikang mah
diherasan ngamuk kurang heras kalau kamu orang maring kak matak jangar karena hulu gede jeung nu leutik nage pokna si lalaki deui bari ngusapan sirahna. Waduh ari geus ngacapruk teh nya udah balik mal bener sarekeun ka itu tong dituluykeun lalajo oge. Walon baturna deui bari seuri di luhur panggung anu tarung teh beuki ragot nembongkeun wowosena. Tapi mungkin lila Jamra kaciri mimiti kadese loba kabenangan ku Sarmin antuk namah basa tajongan Sarmin ngacelebet kana suku Jamra harita keneh Jamra rubuh teu bisa hojah deui ger atuh nu lalajo teh sarurak deui pating saruit pating corowok. eta si Jamra taya kabagog gelut teh badis diajar keneh kana jurus kudu nama miheulaan ngayakeun serangan dah lain nganti panarajang musuh hanas ku aing dijagokeun pamustungan alama keok dah si tanggulak teh kayak kieu mah aing moal bisa balik ka imah meureun aing duit ledis kalau dipake tumpangan Cek saurang lalaki kutu keneng sorangan lantaran eleh tumpangan. Sarua hari gitu dah mah kang lain ngalelewa kuring ge duit teh dadas tuh nyesa sagoeng-goeng acan siga nama salila 2 poe aduh aing moal wani ngalanto ka imah kieu carana mah temal baturna bari ngusapan sirahna awahing ku baluweng antuk namah duanana ukur pating hariul tamuh laku duit dadas dipake tumpangan. Di luhur panggung 2 jawara geus pating bedega wawakil ti Kabupatian Kancana Jati jeung ti Kabupatian Cilamaya. Kancana Jati diwakilan ku Jang Abun ti Paguron Silat Gagak Lumayung ari Cilamaya diwakilan ku Tardi ti Paguron Silat Rumingkang. Satu tas menang papatah ti para pupuhu pasanggiri duanana pating rengkenek masang jurusna sewang-sewangan. Nu lalajo sarurak deui bari kalepro der atuh duanana tarung nembongkeun pangabisana. Lamun ningali kana gerakanna mah tetela duanana teh sarua pelitna sarua rancingeusna geus aya ulasna jurus anu geus dipetakeun tapi saurang ge tacan aya nu kabeunangan tapi kangaranan tarung geus tangtu bakal aya nu kasoran. Jang Abun ti Paguron Gagak Lumayung miboga kaparigelan dina ulin jurus luhurna ku hal ieu pisan Tardi anu ngandelkeun kaunggulan dina lengkahna antuk namah kabeunangan Jang Abun geus bisa nuturkeun ringkigna lengkah Tardi samangsa miceunan panarajang ti dirina. Teu lila di antarana Tardi ngajurah roh 2 kali kateungeul ku Jang Abun. Tardi kudu ngaku kana kaunggulan Jang Abun inyana teu bisa nuluykeun di tarungna. Ger atuh nu lalajo teh sarurak di bari pating saruit. Panata acara naik kaluhur panggung lintang tingawartakeun Jang Abun anu meunang dina eta pintonan ngadu jago inyana mere iber ka balarea lamun pintonan adu jago teh bakal dituluykeun deui nawanci kalangkang satangtung. Anu lalajo nungtutan ninggalkeun panggung pintonan anu deukeut baralik heula ka imahna. Anu datangna tinu jauh mah maruru ka warung rek ngadon reureuh bari jarajan. Pon kitu deui para pangagung katut para tatamu anu sejena narungtutan ninggalkeun panggung pintonan.
Kacarioskeun Raden Santana, anjeunna nuju ngajajanteng socana ngareretan ka palebah Dewi Sekartaji. Raden Santana bade megatan Dewi Sekartaji gaduh maksad hoyong ngawangkong sareng jinisna. Dewi Sekartaji tos uningaeun saumpamina Raden Santana teh nuju ngantosan anjeunna. Nalika meh pasarandog sareng Raden Santana, Dewi Sekartaji nyurungkeun sarapan hotmen. Puguh bae awak sarapan hotmen teh nyolontod ka palebah Raden Santana. Alah sia, Pokna sarapan hotmen meh-mehan ti jongjolong. Raden Santana curingha rikat ngajewang leungeun sarapan hotmen. Awak sarapan hotmen anu nyolontot teh langsung ngabangkieun, leungeunna gasik ngarangkul salira Raden Santana ngarah teu nului labu. Kap awak sarapan hotmen meh rapet nangkep pageuh salira Raden Santana. Sajongjonan mah duanana taya nu cacarita sarua kasimana. hapunten Kang. Pokna sarapan hotmen bari gasik ngudarang kulanana. Susu Sanes sumuhun tesawios wios non. Walon Raden Santana kalintang tagiwurna. Sarapan hotmen luak liuk niangan Dewi Sekartaji ngan hanya akal jinisna geus taya didinya. dasar pikasebelen sirai awi mah. Duh, geus kieu kudu kumaha aing jadi wira. Kitu gerentes sarapan hotmen beungeutna bareube ngemuka era. Bilih teu aya rencang mah, ayo bae urang sasarengan ka bumina gubernur. Saur Raden Santana haat bade ngarencangan ka sarapan hotmen. Hatur nuhun janten ngarerepot ka engkang panginten. Walon sarapan hotmen beungeutna beuki euceuy. Teu janten pamengan margi pun kangge sami bade kaditu apanan. Saur Raden Santana deui bari manggut. Pamustunganana nama sarapan hotmen teh leumpang ngarendeng sareng Raden Santana rek ngajugjug ka bumina Prabu Jaya Kancana. Basa anjog ka bumina Prabu Jaya Kancana, sarapan hotmen gancang niangan Dewi Sekartaji, tapi hantem di kotek tak di teangan teh Dewi Sekartaji woleh teu kapanggi. Kacarioskeun Dewi Sekartaji, anjeunna nuju aya di salah sahiji rohangan direncangan ku Enden Sipa putrana Prabu Jaya Kancana. Gancangna carita dina wanci kalangkang satangtung anu rek lalajo kana pintonan Pasanggiri geus mimiti minuhan sabudeureun panggung sokomo pintonan anu pamungkas wawakil ti Kabupatian Giriwangi anu katelah si Kalong ti paguron silat ngapak mega. Pikeun sawarehna jalma ngaran si Kalong teh geus moyan lantaran kaceluk miboga pangabisa anu luhur, tapi sok sanajan kitu lawan anu rek disanghareupan ku si Kalong oge teu bisa dianggap gampil. Sanajan teu sohor kawa si Kalong, wawakil ti Cikadung oge sarua miboga kaparigelan anu kawilang punjul. Ari ngaran wawakil ti Cikadung nyaeta Sumijan ti Paguron Geger Gunung. Basa duanana geus araya di luhur panggung, anu lalajo teh langsung sarurak ayeuh-ayeuhan, tangtungan si Kalong jangkung leutik, ringkig jawara rindatna waspada, ari Sumijan tangtunganana sedeng, awakna deweg, beungeutna perenges.
Rengse pupuhu pasanggiri mere papata, dua nana gesayaga dina jurusna sewang-sewangan. Jorelat jeng meh teka tuturkeun ku Panenjo, si Kalong langsung narajang ka Sumijan. Jedak, pos. Tenggelan si Kalong ditada ku Sumijan, pon kitu ditenggelan susulan dengan kenca si Kalong ngageblos ngakan angin. Ger atuh nu lalajo teh sarurak deui, ningali dua jawara anu keur tarung sarua pelitna. Sumijan geus taki-taki deui, sayaga pikeun nadah serangan ti si Kalong. Si Kalong narajang deui, sukuna ngolebat rek ngababad kuda-kuda Sumijan. Sumijan kentak luncat, anu maksudna mah sangkan bisa ngayakeun serangan balesan ka si Kalong. Hanjakal rarancang Sumijan teh kapiheulaan manten ku si Kalong. Basa Sumijan luncat, suku si Kalong ngacelepung nyusul tepus, tajongan si Kalong ngahapuk cangkeng Sumijan, disusul ku tenggelan peureub katuhuna ngadagor garo Sumijan. Hiu, jubet, juburon. Si Kinaleungit sabola anu. Nu lalajo ngadadak simpe, ukur carolohok we ningali kaluhur panggung, para pupuhu pasanggiri gasik muruka Sumijan anu ngalumuruk teu empes-empes. Sumijan pada ngagugulung ku para pupuhu pasanggiri katut kunu sejena lantaran Sumijan teh teu eling di bumi alam. Basa panata acara mere Iber, lamun si Kalong anu unggul dina eta pintonan, meh bareng anu lalajo teh sarurak bari kaleprok pating saruit patembalan. Paingan cuk beja, lamun si Kalong teh miboga pangabisa luhur, ningali gerakanana ge hampir teu kajeung ku pangdeuleuh geuningan. Ceuk saurang lalaki bari kumecrek, panuna nyidikeun ka si Kalong anu ngaberga di luhur panggung. Ku hal eta pisan, si Kalong teh kawentarna apanan nyeta miboga gerakan anu kacida gancangna sarta jurusna teh teu bisa dilelebah ku pihak musuhna. Pan kabuktianana eta Sumijan ukur dua geprakan geus rubuh teu udang deui. Anu jentre mah anu tumpangan nyekel si Kalong geus tangtu heupurugu duit. Eta akang teu miluan tumpangan kitu, biasana ge sakitu dodolna apanan. Temal baturna mairan caritaan si lalaki. Tong nyabit perkara tumpangan, oi. Dewek kadeo ku si Kamra. Dina poe kamari si Kamra nginjem duit ka dewek. Pajarkeun teh keur ngubaran anakna anu keur nandangan kasakit. Ana ari tadi isu kapanggih pisan keur mamawa bikang ka tukang baju. Duit ti dewek teh sigana mah dipake mahugik. Tah si bedul teh, aduh, hayang katangar ku bikang inyana jalma sugih. Si Kamra can apaleun namun pamajikanna aya di dieu. Ngahaja nyusulan ka si Kamra. Lantaran anakna geuringna beuki parna. Dewek mah rek ke Bandungan we ketakna si Kamra nalika polana katohian ku pamajikanana. Pongan geus nipu ka dewek atuh da. Ayeuna aya wawalesna panan. Temal si lalaki bangun kacida keheulna. Eta mah kari ngawilujengkeun bae. Si Kamra bakal disiksa bebehakan ku Patih Goa. Apal sorangan apanan. Pamajikan si Kamra sakitu cangkung badagna jeung haranga deui. Nyar-nyar picilakaeun bae kalakuan teh nya. Ceuk baturna deui bari ngagagak seuri. Pintonan pasanggiri geus lekasan, anu lalajo narung tutan barali. Para tatamu geus suwung daya didinya, ukur aya sababaraha urang para prajurit anu masih kene pating carega. Kocapkeun di hiji leuweung wates Gunung Karees jeung Gunung Rancatan, ari eta alas teh sok pada nyebut leuweung Damar minangka ciri watesna dua gunung anu beda kagubernuran. Leuweung Damar kaasup leuweung Gerot,
arang langka aya jalma anu ngahaja ngulampreng ka lebah dinya. Lian ti eta leuweung damar teh kacida jauhna lamun dijugjug. Di palebah lengkob leuweung damar, lebah dinya kacida rarametna ku kakayon. Rungkun karekep ngayang-ngayang cara rangkung, tapi kabeh hareupna mah kaciri lalening, teu kaciri aya rajegna tatangkalan. Di behandapna aya susukan leutik, caina ngagenclang herang, tepati jauh tidinya aya imah anu kawilang gede jeung lalega, eta imah sakurilingna dijieuna tina awi, hateupna tina euri, eta pisan tempat cicingna si wulung geni guruna gegedug begal si Darya. Namang sabaheula ngaran si wulung geni teges jadi sabiwir hiji, kaceluk begal gangas anu miboga elmu linuhung, geus teu kaitung jawara jago anu nemahing pati ku si wulung geni, teu kurang oge loba para pupuhu pagoron anu kasoran ku pangawasana si wulung geni. Nepi ka hiji mangsa si wulung geni tarung patutunggalan jeung jajaka ngora anu ngaranna Jatnika. Geus kitu we kuduna meureunana si wulung geni teh kateter jajaten ku jajaka ngora, sok sanajan teu dipateni ku Jatnika, tapi suku si wulung geni anu belah katuhna direngkodan ku Jatnika. Ti saprak harita pisan si wulung geni ngaleungi taya bejana deui. Pon kitu di Jatnika anu ngaranna ngadadak sohor, sarua deui teu kacaturkeun nepikeun ka danget kiwari. Salila welasan taun si wulung geni teh nyalingkur dinusuni nyaeta di leuweung damar. Sawareh baladna si wulung geni marilu ka leuweung damar, maturan gegedugna. Dina welasan taun anu geus kalarung, si wulung geni teh ngolah tarekahna nyeuketan deui elmu panemuna boga karep hayang males pati ka Jatnika. Pikeun nyumponan pangabutuh hirupna, baladna si wulung geni remen ngabegal ka unggal pilemuran, lintang ti harta bandana anu dikukud teh baladna si wulung geni oge sok ngiwat awewe urang lembur. Ari si Darya salah saurang baladna si wulung geni anu satya sarta miboga pangarti anu kawilang luhur. Di imah si wulung geni geus aya 4 baladna keur dariuk we meneko nying hareupan ka gegedugna. Pok bae si wulung geni teh ngawakca. Jadi kumaha beja godaan si Darya teh kasdut? Nah bener 5 anak dagus bae. Pok jentrekun ka dewek sing bener. Benar pisan Ki, kuring sabatur-batur geus nalungti kalayan imet. Tetela Kang Darya jeung musejena teh geus tilar dunia. Numutkeun beja anu katarima ku kuring mah maotna si Darya sabatur-batur teh alatan dipacok ku oray welang. Samalah mah ceuk beja deui pihak kagubernuran oge keur nalungtik eta kejadian. Walon balad si wulung geni anu ngaranna si Kasdut. Ngadenge caritaan si Kasdut, sajongjonan mah si wulung geni teh ukur ngahuleng, saumur manehna jadi jawara, kakarek ayeuna aya kajadian baladna tiwas dipacok ku oray. Aya nu teu kaharti ku dewek. Nah si Darya katut nu sejena daya guam gitu. Kapan si Darya teh gablek pangabisa. Piraku teu bisa ojah ngelawan sakadang oray. Hah, jaan dewek mah asa teu ngarti ku. Kunaon Ki, batuk? Duh, batuk we bi aya laleur asup kana bahab jadol teh. Si Jaja molol. Aduh, kasebelan laleur teh. Aing keur calawak asup kana bahab. Duh, yes. Aduh, dewek mah asa teu ngarti ku eta kajadian teh. Pokna si wulung geni atra beungeutna haleungheum marengan renghapna anu ngarahu. Kuring ge sarua Ki, tacan kaharti ku pikir ieu teh. Ceuk beja deui. Tapi macokna sakadang oray teh kabeh oge dina palebah pigeulang leungeunna.
Saradia oge ngerasa helok. Oh piraku onaman cenah aya satu orai bisa milihan tempat pacokeunana. Basa kuring anjog ka Santigi, layon si Daria sabatur-batur geus dikurebkeun ku pihak kagubernuran. Kuring ge teu wani tumanya nu leuwih jauh, bisi bae jadi matak panyuriga. Tah eta ki anu matak elok teh, heuh eta orai bisa milihan pacokeun. Pan Kang Imang mamun macok teh beheung teh pinuh ka ditu ka dieu ginian. Na beheung na dada. Ceuk si Kasdut ngajentrekeun deui ka si Wulung Geni. Bener eta teh Kasdut. Pokna si Wulung Geni teu sirikna bunceli ka si Kasdut. Piraku teuing kuring kumaha wani jijeunan ki. Kapan sidik anu ngaromong teh urang Santigi anu nyaksian sorangan. Walon si Kasdut negeskeun ka gegedugna. Lamun teh mah kitu kajadianana, hartina aya jalma anu miboga emu pangaweruh anu linuhung. Eta orai teh lain saurai-oraina, tapi kawasna mah orai siluman. Keke, aya pasualan naon si Daria jeung eta jalma? Palang siang si Daria geus nyieun ta bah. Kenaon ki? Palela aduh, aing gara-gara lalur dah. Jadol deh. Palang siang, si Daria geus nyieun talajak teu bener ka eta jalma. Nya, dewek boga payakinan, lamun si Daria geus nyieun gara-gara ka eta jalma. Kade euy, ulah aya nu apaleun, lamun urang sararea aya patalina jeung si Daria. Numutkeun ujaring carita, lamun aya jalma anu bisa ngadalikeun satu orai, hartina elmuna teh geus salaput hulu teh. Sakali di kadenya urang kudu hati-hati lan waspada. Kitu pok-pokanana si Wulung Geni geus boga angkeuhan lamun baladna si Daria geus nyigeung ka eta jelema. Si Wulung Geni nyaritakeun lain padu calangap, tapi manehna teh ruruntuk jawara geus tangtu miboga luang jeung pangalaman. Si Kasdut jeung baturna ukur silih reret can ngartieun kana omongan gegedugna. Pamiarsa sadayana waosna parantos teu kapan deui geuningan mah nya. Cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teuneun di handeuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.